Yuk, bersina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasila pribados nduwi Pro anu danget ayeuna pribados sejang nguningakeun ka wargi-wargi pribados nu aya di Bandung sabudeureun. Oge umumna Jawa Barat, DKI oge Banten, arehna Seniman Sunda Bangkit atanapi SSB sejangayakeun pasanggih Jaipongan anu diayakeunna di Taman Budaya Kaping 7 dugi Kaping 10 tahun 2002 genep. Nah, omat ya di Taman Budaya Palawargi Kaping 7 dugi Kaping 10 Januari 2020 genep. Omatnya di Taman Budaya. Pokoknya mah hadiah aja 1 unit motor kage hadiah utama. Iya mah saya pisang. Hayu kurang sakseni. Omat ulah Hayu, hayu, hayu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring bari prima sejang wilujengkeun ka para patandang pasanggiri Jaipongan sa Jawa Barat, DKI, Jakarta jeung Banten anu bakal dipedarkeun ku rengrengan seniman Sunda Bangkit SBB di Nararaga ngamumule tur ngalestarikeun seni budaya Sunda khususna di Jawa Barat nu dilaksanakeun Kaping 7 dugi ka Kaping 10 Januari 2020 genep nu tempatna di Gedung Taman Budaya Dago Jawa Barat. Omat ulah hilap hayu urang rojong jeung dukung kegiatan ieu mugia maslahat kangge bararea. Oke kanggo ka seniman-seniman sadayana tong hilap jalan-jalan ka Prikitiulen Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring Anton Abok sejak ngawulijengkeun ka para patandang pasanggiri Jaipongan sa Jawa Barat, DKI jeung Banten nu bakal dipedar ku seniman Sunda Bangkit SSB. Di Nararaga ngamumule tur ngalestarikeun seni Sunda khususna Jawa Barat Kaping 7 dugikeun ka Kaping 10 Januari 2002 genep di Gedung Taman Budaya Dago Jabar. Mugia maslahat kanggo sadayana. Darkeun ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ngawilujengkeun kanggo rengrengan seniman Sunda Bangkit anu bade ngayakeun pasanggiri Jaipongan untuk daerah Jawa Barat, DKI dan Banten yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 10 Januari. Yuk sasarangan ngiringan iya ajang pasanggiri luar biasa hebat bisa keur lanjutkeun jeung ngalestarikeun seni Sunda. Salam di budaya timbang egar yuk daftar yuk kang pasanggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun abdi cepopon ngabewarakeun ka sadayana. Ayo saksikan dan ikuti pasanggiri Jaipong SSB se-Jawa Barat, DKI dan Banten pada tanggal 7 sampai 10 Januari. Ayo sukseskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ohang bari ngarigikeun wilujeng tandang kangge ka para pecinta anu ngiring aub dina acara pasanggiri Jaipongan sa Jawa Barat, DKI sareng Banten di Nararaga ngamumule budaya bangsa budaya Sunda khususna nu aya di Jawa Barat. Ieu acara digelar ku SSB Seniman Sunda Bangkit. Pokoknya ulah hilap Kaping 7 dugi ka 10 Januari 2002 genep nya di mana di Taman Budaya Dago Bandung. Mangga ayo urang sadayana rojong arumat budaya bangsa pancen urang sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring Mang Aep Bancet nguningakeun kanggo kasadayana pencinta
tari jaipongan atau napi para pelaku tari jaipongan kabar gembira nanti kaping 7 di kaping 10 Januari aya pasanggiri nu diselenggarakeun ku seniman Sunda Bangkit atau napi SSB nu digelar di Taman Budaya Bandung ieu sa Jawa Barat, Banten sareng DKI. Janten anu teu acan daftar, segera daftarkan ya. Karena hadiahnya juga luar biasa, menarik pisan pokoknya masuk. Daftarkan diri Anda untuk menjadi peserta Pasanggiri Jaipongan Seniman Sunda Bangkit tanggal 7 sampai tanggal 10 Januari. Ikuti ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring di Kiburok di komunitas Kenangres Bandung. Sejak ngawilujengkeun ka para patandang Pasanggiri Jaipongan tingkat Jawa Barat DKI sareng Banten anu bade dilaksanakeun ku reng-rengan SSB atanapi Seniman Sunda Bangkit. Pasanggiri ieu baris dilaksanakeun dina kaping 7 dugikeun ka 10 November anu tempatna di Taman Budaya Jawa Barat. Hayu urang rojong pasanggiri ieu mudah-mudahan segala rupi anu dicita-citakeun ku SSB sing dugikeun ka kahontal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun abdi dan Dede Amung Sutaria ti Putra Munggul Pawenang sejak ngawilujengkeun ka para patandang Pasanggiri Jaipongan sa Jawa Barat DKI Jakarta sareng Banten dina kaping 7 dugi ka 10 Januari 2026 anu tempatna di Taman Budaya Dago Jawa Barat. Nyata hasil gawe bareng anu bakal dipedalkeun ku reng-rengan Seniman Sunda Bangkit atau SSB. Tong hilap sadayananya dina waktosna urang memulai seni Sunda upami teu ku urang ku sadeui. Wilujeng ka para patandang sukses acarana. Sampurasun nepangkeun simkuring Meli Guslow sejak ngawilujengkeun ka para patandang Pasanggiri Jaipongan sa Jawa Barat DKI Jakarta sareng Banten anu bakal dipedarkeun ku reng-rengan Seniman Sunda Bangkit dina raraga ngamumule tur ngalestarikeun seni budaya Sunda khususna di Jawa Barat anu bakal dilaksanakeun kaping 7 dugi kaping 10 Januari 2026 anu di tempatna di gedung Taman Budaya Dago Jawa Barat. Omat ulah hilap hayu urang rojong jeung dukung kagiatan ieu mugia maslahat kangge balarea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun simkuring Vanessa Bila sejak ngawilujengkeun ka para patandang Pasanggiri Jaipong sa Jawa Barat DKI Jakarta sinareng Banten anu bakal dipedarkeun ku reng-rengan Seniman Sunda Bangkit SSB dina raraga ngamumule tur ngalestarikeun seni budaya Sunda khususna di Jawa Barat nu dilaksanakeunna dina kaping 7 dugi ka kaping 10 Januari 2020 genep anu aya tempatna nyaeta di gedung Taman Budaya Dago Jawa Barat. Ulah hilap diantos pisan kasumpinganana hayu orang rojong jeung dukung kagiatan ieu mugi maslahat kangge balarea. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring Yoga Sora Sunandar Tidiku Seni Griha Jatilu Putra sejak ngawilujengkeun kangge ka para patandang Pasanggiri Jaipongan sa Jawa Barat DKI Jakarta sareng Banten anu baris dipedar ku reng-rengan Seniman Sunda Bangkit SSB. Nyata dina raraga ngamumule tur ngalestarikeun seni budaya Sunda khususna di Jawa Barat dilaksanakeun kaping 7 dugi ka 10 Januari 2020 genep nu tempatna di gedung Taman Budaya Dago Jawa Barat. Omat ulah hilap hayu urang rojong sareng dukung kagiatan ieu mugia maslahat keur urang sararea. Amin.